Jam. Naon atuh jadi ogorowan wae. Sautik oge teu nyangka. Yen maneh milu ka dieu atau maneh teh sarua induk jeung kami. Kitu. Kira-kira heuleuh sabaraha minggu urang niang di Indonesia? Niang ka mana? Atuh Baduyu. Kemana? Niang ka Sadui Abaria. Aduh. Naon teh? Ieu. Pengawas nyaan atuh. Saudi Arabia eta. Tadinya. Ai mana mangkatnya? Hah? Eta mana papagi di mana ieu? Ieu teh minangkana Arab. Oh, ieu teh Arab. Tempo teh sawah. Ai barantan urang teh nyung berung. Ijem. Jadi mana teh sajaron ini di Arab teh kan sadar ieu teh Arab. Itu we urang teh eling asa henteu eta. Edan eling merenya. Iker eling-eling, iker henteu-henteu. Tempo nganyut eling, tempo ditagih edan. Da geus adat. Tempo kumaha jem? Nah, itu Arab. Ieu teh. Tuh manu kuntul tengah sawah. Ada berapa kuntulnya? Cek batu mah cenah pajarkeun Arab teh padang pasir jeung laut. Ieu mah tempo aya manu Korea. Lain Ayeun eta dunungan maneh di belah mana? Di Babakan Ciparai daerah teh. Dunungan maneh. Da dunungan kami mah ngaranna teh Tuan Al-Adun. Maneh mah? Heeh. Beda ngaranna jeung dunungan urang. Dunungan mana? Cineri. Adi kadang lain ijemnya keueung urang mah euy. Naon? Satana ieu teh diteluk pernah teluk. Teluk muka? Masa mana jeung urang dengan dua anak beca eta teh kateluk. Oh, eta teh. Heeh. Ayeuna teh dieu teh perang. Urang ge kudu nungan rek balik teh dicarek ijem. Gitu mana rek milu perang euy? Lain milu perang. Mana tadi ya pijeun telor. Kieu ya ijem urang teh dicarek kudu nungan. Muncul da bahasa Arab mah kitu nya. Anda bihali kata sikan dari kahina si subadika belebung. Jadi maksudna mah maneh lawa kamu ulang ka Indonesia ku kami oge moal burung digawekeun. Ai teh kami teh Allahu. Walau alam gitu. Tah kami teh lamun kami mau balik ke Indonesia, kami dia dijadikan perawat. Di dieu teh. Bisi aya korban-korban perang ku kami dirawat. Kami teh daek. Lamun anu korbanna urang Inggris. Lamun anu korbanna urang Spanyol atau urang pokona urang negara sejenna. Dan kami salah dipikir-pikir lamun anu korban urang Arab. Kumaha? Sabar hagulung korban sok. Ai kitu? Namun mau itu sabulung korban orang Arab mah. Benar sih. Kita sudah pikiran. Terus kabayang ya. Di urangnya jauh jeung salaki nya, di mana jauh jeung salaki. Tara ieu jang? Tara naon? Tara ngahegak. Ngahegak naon ambekna? Lain maksudna mana teh? Ngahalas gitu ngahalas. Terbayang-bayang suamimu. Urang mah teu sabayang-bayang teu naon urang. Teu urang mah eueuh pikiranna naon geus bebas. Aduh, ijem jangan begitu. Suamimu teh suamiku.
Suamiku suamimu. Jadi suamimu makan tahu. Dibalik kasih deui mana mah. Kieu jeung begitu nya. Lamun ijeun ngagogoreng salaki sorangan, sarua jeung ngagogoreng salaki urang. Sabab urang jeung ijeun teh lir gula jeung amisna lir ulasina ngagulung ngajadi hiji lain hileud. Jadi kumaha ieu mah jeung? nya ieu mah urang mah kumaha maneh we urang nulutkeun. Maneh erek balik kayu itu rodaan aya meureunna. Aneh ngedorong. Oh, jadi sekali ewan naik roda. Di Arab ke Indonesia? Indonesia. Bahasa Tihula, bahasa Indonesia naik beca can nangis ku sataun jadi awakna. Eta inget kami keur jeung maneh naik beca bahasa Arab teh. Keur ngeunah di laut nyungkung teh kieu. Kieu eta kieu rek hakan ku maneh dijebian di hidup. Ulah pikiran. Sieun meureunna. Jadi lain urang manusia jadi laut sieun urang. Dari mana? Mana orang balik ke Arab naik roda? Dari Arab mau leuweung. Apa orang ayeuna ka laut deui? Tah kira-kira kumaha carana? Oh, cara kumaha we? Supaya selamat juga kemarin di ditu, hiu teh di dieu mah teh laut naon, di Arab laut naon anu sohor. Anu sohor? Jadi urang mah anu sok makanan jelema mah keuyeuh. Banyak di dia aya keuyeuh. Oh, di dia. Tah, kapepeng jeung gini mah. Urang lebih durang, keuyeuh. Aduh, mesti bagus. Aya eta. Hah? Eta. Lain teh sangkanya. Teh sangka geuning di Arab ge loba tatangga. Apa tangan urang kabeh di Indonesia man kabeh. Geus pamake jeung hayang disalahkeun sekali mah. Di Indonesia gitu. Lobanya mana orang teh kata tangga-tangga urang gitu bangsa-bangsa urang gitu. Ari si siapa ka mana nyuratan ka kami menyuratan Pak. Naon cenah dina surat? Dengan berjalannya surat ini tidak berkaki dan tidak bersayap, hanya berjalan sendiri dengan membawa kabar gembira untuk kekasih seseorang. Imasku sayang, ku goreskan ujung penaku ini dengan hati yang iba. Sebenarnya aing teh inget wae ka maneh. Pokona mah geus eta baca kumaha geura jam sok bisa teh. Ai ulah. Kita amat teh surat. Sama surat pertama nih ai ulang mah beda deui. Maneh mah alesan bisa ngabudi-budi teu butus maca. Bukan sebetus mata gitu orang lain sekolahan. Sekolah di mana baheula? Ai situ urang mah sekolahan si SR. Atau SR. Naon? SR sekolahan mun ayeuna mah sekolah SD, ini mah sekolah dasar. Ada SR? SR sekolah Rumiang. Rumit. Kadang-kadang ayah sekolah Rumiang. Rumiang mengarang lagu. SR mah sekolah rakyat. Ya soal nama kieu urang da usah henteu oge kan jadi salaki atuh. Burung palung bodo gelo ge paribasa narada gelo salaki urang teh. Terus aya paribasa buruk-buruk ke papan buruk. Jati ada goreng tekan maneh teh buruk ini. Dengan bau atuh maneh teh buruk. Cuma alisna jem. Nya alisna mah urang ieu we karotokan we supaya limit. Nah, dia harus ngaraskan supaya limit. Iya salaki urang. Kumaha carana sangkan urang bisa bertemu lagi dengan suami. Gimana lah caranya? Membikin cara beureum, cara bodas, bubur beureum, bubur bodas. Hah? Tapi anehnya. Aneh mah? Urang salilana di Arab padahal jauh jadi salaki. Tapi awak tentang bahana wakianya. Oh. Tempo ieu pinareut. Aduh bener we. Beda. Ai di dele-dele mah maneh teh ku urang nya kos lele jumbo. Aduh. Jangan ngomong-ngomong mana hasil gawe jadi tunggu eta aya sebar aja. Aya sebar eta duit terus balik. Ditulah. Hah? Nah aya pisalama aya 2 juta 2 kimin. 2 juta 2 kimin. Itu bisa ngitung urang. Urang mah boga 1.600 dinar. Jadi 2.400 dinar ditambah dinar mustika.
Nya ti dina mustika. Oh, urang geus saruah henteu. Yai, tenang. Yang angkat mayu ya. Heuh, mah tapi umur demo ngaliwat nya euy. Naon? Hah? Naon demo dengan? Apa nak balik? Aing mah kakak naon keneh itu tadi ngocoblok teh ka mana wae tuh. Ulang kana demo ya kalau ongkos. Ari geus kana naon? Yang ngeureuli we lompat. Atuh bener ketang da urang teh kudu meuli hematnya, ulah pemborosan. Jadi urang teh boga duit saeutik kudu mahi. Loba kudu nyeta. Lamun numpang jadi makai kana nanti itu kieu. Satempo ge itu. Itu katempan teu? Teu. Itu kidul. Tapi dina ka mana? Pampeureum wae atuh panas saeutik. Kidul mana? Da kalangan. Mina kana itu kidul. Heeh. Sok ayeuna bari leutak urang bari ngobrol leutangannya. Ayo. Mana kalau kayak engkoyan gitu? Eta mana digiring kunaon? Itu digiring ke mana urang? Iya, eta leumpang urang geuning pas kitu. Bisa mana mah disangka mah tekarnya. Oh nya. Dina beuteung mana mah aya gamelan nya. Leumpang teh dina beuteung mana juga pengen awak begeng tapi goong kasutkeun. Ayo Pak. Ayo. Pas dapat.